Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi laumal fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhana wa masyayikhana khususan Mama Haji Muhammad Cik Mahmud. Syulillahi laumal fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati Syekh radhiyallahu an wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ibadihi. Syulillahi laumal fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsaqiyat min jami'il akhirat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wajalil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum radatan min riyadil jinan wa la tajal kuburahum khufratan min khufaril. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qaranahu min al-Qur'anil azim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa sadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhonu jeung ari ngaran dzon eta tazwiju amroini ngawenangkeunana dua perkara. Ahaduhuma ari salah sahijina eta amroid eta azharu leuwih dohir minal akhari
tinimang anu sejena. Indal mujawiji mungguh anu ngawenangkeun. Wasyaku jeung ari ngaran syak eta tazwijul amroini ngawenangkeun dua perkara la maziyata bari henteu aya leuwihna li ahadihima pikeun salah sahijina eta amroid alal akhari ngunggulan kanu sejena. Indal mujawiji mungguh anu ngawenangkeun. Fatarodudu mangka ari ragu fi qiyami jaidin dina nangtungna ki jaid wa nafyihi jeung henteu nangtungna ki jaid alas sawa bari sarua eta sakun syak ngaranna. Wa ma'ar rujhani subuti jeung sarta unggul tetepna nangtung wal intifai jeung henteu na nangtung dhannun eta dhon ngaranna. Sabadana urang tuntas ngabahas masalah nazar mikir ginareng istidlal. Sabadana urang mertelakeun kana harti ilmu anu mana eta ilmu teh sebagian tina pagawean hate. Maka dina palebah dieu musannif insyaallah bade mertelakeun kana ta'rif pirang-pirang pagawean hati anu salianti ilmu. Maka dadawuh musannif wa dhannu tazwiju amroini ahaduhuma azharu minal akhari indal mujawwiji wa syaku tazwijul amroini la maziyata li ahadihima alal akhari indal mujawwiji. Fataraddudu fi qiyami jaidin wa nafyihi ala sawa syak wa ma'ar rujhani subuti wal intifa dhon. Don itu ialah menganggap adanya kemungkinan dari dua perkara di mana salah satunya dianggap lebih kuat dari yang lainnya menurut orang yang mempunyai anggapan. Sementara syak ialah menganggap adanya kemungkinan pada dua perkara yang salah satunya tidak dianggap lebih kuat dari yang lain menurut orang yang mempunyai anggapan. Keraguan atas berdiri
dan tidaknya jahit secara seimbang dinamakan syak. Dan jika disertai anggapan lebih kuat salah satu di antara berdiri dan tidak berdiri, maka itu dinamakan zon. Peryogi di uninga yen saestuna pamanggihna hate eta kabagi kana opat bagian. Hiji aya anu disebut idrokujajim, artina pamanggih anu kuat. Dua, aya anu disebut idrokutor pirrojih, nyaeta pamanggih anu deket kana jajim, eta sok disebut zon. Tilu, aya anu sok disebut idrokutorpein ma'as sawa, artina pamanggihate tengah-tengah antara bukti jeung henteu buktina, eta anu sok disebut syak. Nu kaopat anu disebut idrokutorofil marjuh, artina pamanggihate anu ipis kemungkinanana nyaeta nu sok disebut waham. Waham bahasa Sundana sok diartian susuganan. Aya kanyaho, aya panyangka, aya mangmang, aya susuganan. Ari susuganan mah eta anu jauh pihasileunana. Sedengkeun ari mangmang eta sarua kaharti ku akal, aya jeung teu ayana. Sedengkeun ari sangka eta anu deukeut pihasileunana. Jeung ari ilmu eta yakin pihasileunana. Mung dina idrokujajim maka sakuat-kuatna i'tiqad sok aya robahna. Anu disebut ribat nyaeta idrokujajim tur mutobakoh dina rengbuktina. Begitu sok disebut i'tiqad sahih. Sedengkeun ari i'tiqad anu nyalahan dina buktina sapertos i'tiqad Nasrani, Yahudi jeung anu sejen-sejena, eta oge disebut idrokujajim ngan teu mutobakoh jeung buktina. Maka eta sok disebut i'tiqad fasid, henteu kaasup ma'rifat.
Maka ari anu disebut don sangkaan nyaeta ngawenangkeunana akal kana dua perkara saperti ngawenangkeunana akal kana nangtungna kijahid jeung henteu nangtungna kijahid. Si akal ngartieun kana datangna kijahid jeung henteu datangna kijahid. Bari salah sahijina leuwih dohir tegesna si akal ngabangetkeun kana kamungkinan datang tah ngabangetkeunana akal kana kamungkinan kijahid kana datangna eta disebut don. Mung kade dina eta don bisa dinilai kana kapangkatan akana, maka lamun akana luhung loba elmuna maka eta don deukeut kana ilmu. Sapertos ulama ul mujtahidin ijtihad pikeun ngahasilkeun kana Allah. Da eta donna mujtahidin eta deukeut kana ilmu. Maka berbeda jenarang ijtihadna jalma-jalma anu bararodo anu karek sakadar mengenal kana Al-Qur'an. Maka donna jauh tina ilmu loloba nama lumpat teh kana waham kana susuganan. Sementara ari anu disebut syak nyaeta ngawenangkeunana si akal kana dua perkara anu teu aya kaunggulanana pikeun salah sahijina. Tegesna si akal ngamungkinkeun kana dua perkara antara bukti jeung henteu buktina. Tegesna teuing nangtung teuing henteu jeung henteu nangtung kaharti nangtung kaharti. Kaeta mah disebutna teh syak. Dan kesimpulan aya anu disebut idrakut jajim pamanggih anu kuat. Nu kadua aya anu disebut idrakut tarfir rajih nyata pamanggih anu deukeut kana jajim eta mah sok disebut don. Nu katilu aya anu disebut idrakut tarfain ma'as sawah pamanggihna hate tengah-tengah antara bukti jeung henteu buktina. 50% nu kitu disebut syak. Nu kaopat aya anu disebut idrakut tarafil marjuh
pamanggih hate anu ipis kamungkinanana anu sok disebut waham anu sok dihartian susugana. Kaum muslimin wal muslimat mulia cekapurayan salim dina ieu kesempatan sakitu, mudah-mudahan aya mangpaatna anu resna yakin ti Allah pinarang ti rasulna nu lepatna tina kabodohan. Kumpuring we mugi-mugi king pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.